Ini dia di kelompok genep bari ngajelaskeun perkawis kaulinan cinciripit. Cinciripit nyaeta kuliner barudak anu sering dipake sehari-hari. Carana salah saorang ngelapakeun neungeun terus nu lainna cicing di dieu. Terus engka teh nyanyi, terus anu terakhir engka anu beunang eta jadi kucing deui. Cinciripit tulang pajing, kacapit ku bulu pare sesegetna. Jual pada lama wayang jakit nom. Cinciripit tulang pajing, kacapit ku bulu pare sesegetna. Jual pada lama wayang jakit nom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia simkuring sareng kelompok simkuring bade ngahaluangkeun kawiya anu judulna Manuk Dadali. Besarnya luhur jauh di awan-awan, neber genjang-jangna bangun daya karinda, sukuna luas kejempang manukna ngeluh, nampak mega bari benak tarik nyuruh. Saha anu bisa nyusul kanan tandangna, kandang cepat tentang maya wadinganana. Tipika serus sasama, taya karepan kasieun leber wanena. Dadali manuk panggagana, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali pangkat carana, resep ngahiji rukun sakabehna hirup sakuyuna. Silipikanya ke Inggris delapati, manuk dadali ngandung silok asinatria, kesakuna bangsa di negara Indonesia. Hatur nuhun mung sakitu wae anu tiasa dihaluangkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saninten puas saninten, bicara kaparapatan, hapunten abi hapunten.